Tah lamun geus kieu kumaha koplok ya jadina bangsa bangsa urang nya dengekeun tah masyarakat Jawa Tengah membela Kadesoho hancurkan mobil polisi yang telah membebaskan LSM cik reko kumahan lamun geus kieu tah ka pemerintahan cik palikirkeun ku sia aing rada baringung ieu teh kumaha tah kira-kira ieu kieu saha anu salah apakah oknum aparat apa Kadesoho cik aing mah hayang ngadengekeun ti sararia koplok tentang kebaikan ya ari aing mah da nyaho Pak Kadesoho mah memang benar gitu kan eta tina oknum jeung tina LSM kumaha ieu teh di mana benerna kitunya tah jadi menurut sararia kumaha ieu kira-kira bangsa urang ieu lamun geus kieu cik pikiran ku sia samemeh mikir teh ngararopi heula jadi ameh pamikiran teh alus itu atuh goblok sia teh nya sakitu we ti pusat mah aing mah saukur mere naonnya mere persoalan keur sararia jawab kumaha tah saha nu bener aing teh nyaho sok jawab ku sararia